Kaminya orang ngawariskan kana kenjo teh paceng kadang, jangan naon paceng kadang, teu kudu paceng kadang asal daek balap jeung monyet teh loba monyet kan. Ngelarian jati diri teh sanes 7 tulunan kaluhur teh sanes 1 2 3 4 5 6 7 nya tapi sapertos ieu nya sapertos ribuan Pernah di Panjalu baheula kolot urang yen aya cenah bejana ya nyangku gitu kan ya. Eta jang supaya ngarumpul kan silih jahit. Misalnya ya dulur orang di ditu bos naon di pasar gitu ajak kurang teh ayo dagang di ditu kata wae gaduh perusahaan ayo jadi substansi nyangku teh saleresna mah yang hijikeun orang Panjalu yang sile asih jeung sile asu lain kabeh nancupkeun bandera ya bandera urang alus namanya kan bandera eta teh jangan naon gitu. Da kalau teh nyen ieu teh nyen lembur ieu teh da teu gampang atuh berdarah-darah cenah cek baru datena mah darena ku urang diraruksa keun dari alamnya da ku Allah diriegeun ge dibere ngarieg 20 menit ge rata deui Panjalu sadewata mana-mana ge tapi nu penting mah da getih mah tetep we meusing sadewata geus eueuh cenah dilalep maparah eueuh kaurugan Panjalu ngalalep sami cenah tetep we kan oh cenah dulur urang di dinya kan kitu. upami simbol ngubah pedang naon Pak Eta membersihan lah yang bersihan jadi pakaran kan ya perlu diasah kan kurang pakarang urang mah kan dedehan ulasan asihan kadang-kadang tidak dedehan jadi cuahan ulasan jadi naon atunya cuek asihan jadi sabodo gitu. Kan tiap minimal 10 sekali papendak diasah deui gitu kan. Simbolisasi gitu. Hiji simbolisasi kedua memang fisiknya memang gitu kan. Pusaka-pusaka urang di Panjalu kan buatan yang Martabaya anu di Gunung Seuti anu eta di Kumbah ayeuna aya teh nu bisa nyeun keris kan teu aya nu bisa nyeun pedang teu aya ajina tiasa ayeun kapungkur satahun sakali dibersihan di warang gitu kan bari ngararumpul dulur-dulur ngararumpul nyaraket deui persatuan kuat deui daya si doyok teh aya naon si doyok teh si pengkor kan kabeh sajajar sapajajaran memang dina sajajar sapajajaran eta teh kan aya nu jangkung aya nu pendek gitu kan ngomongin nu pendek di payun nu jangkung di tukang itu aman naon atuh di udah kaminya urang ngawariskeun kana kenjo teh paceng kadang jangan naon paceng kadang di panganggonan ge tanah lega kene teu kudu paceng kadang asal daek balap jeung monyet teh loba monyet kan. Jadi omatnya urang we sadirieun kade ulah nu jauh di sujudan anu deket di tonggengan jadina bahasa kehidupan gitu, bahasa budaya gitu. Nah, bahasa orang yang berbudaya, berbudi dan berdaya, beragama kan gitu kan. Menyapa orang berbudaya kieu, menyapa orang yang beragama kieu kudu era. Budaya mah pakeun urang jadi sabumi sarasa desa. Agama mah angguan urang gitu. Angguan jeung pakeun. Lain teh monggeuneuh gitu. Sing kalah harti lah da naon teh. Tungtung nama lamun hayu we rariweuh teh. Batur nu ngaruah beukahna urang mah bagian kukumah kokocok sasapu. Balik deui kan. Batur nu seurina nya, Pak. Tapi kan urang dieu, urang Panjalu. Nu bogana, lain nu bogana teh pribumi gitu. Pribumi mah kudu siap sakala itu meureut.